Ditanya anak, cicing bae, cuek banget, kayak mantan. Kumaha lamun ku urang bae dibolong eta kacang ente. Cuek non? Ya. Oh, bos tah? Ampura atuh bos, soalnya ieu nomerna hanya Hai, selamat berang kebun kacang-kacangku. Kumaha kabar kalian? Pada sehat-sehat aja kan kacang-kacangku? Ih, kamu mah ditanyanya maju dong wae. Bruh. Bruh. Mana nih anak buah-buah? Gue cari ke rumahnya nggak ada. Apa gue telepon aja gitu ya? Jawab atuh, jawab. Kacang-kacangku. Jangan ngajedok bae. Ih, ditanya anak. Cicing bae. Cuek banget. Kayak mantan. Bruh. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang awadan. Tunggulah dia sampai kokobok. Bersabarlah sebentar. Buset nih orang. Di teleponnya lagi ngawadang. Coba gua telepon lagi. Siapa tahu udah beres ngawadang. Ya sudahlah, kalau cuek saja mah. Saya mau ke saung dulu, mau ngiuhan ke Kawawa. Panas. Bruh. Saha nu nelepon ah. Halo, saha ieu? Ah elu, pura-pura nggak kenal aja sama suara gua. Oh, bos tah? Hampura atuh bos. Soalnya ieu nomorna anyar deui. Bruh. Gua ganti kartu lagi. Oh, lain jing bos, aya naon ieu nelepon.
Di situ siapa yang mau ngeborongin kacang panjang? Kek. Biasana nusok melak kacang mah Bruh. si Pendi, bos. Coba tanya sama lu. Mau diborongin nggak kacangnya? Oke, siap, bos. Ya sudah, kalau begini. Oke. Kamana jelemana ieu? Jak kebun kacang nama ayah. Ya itu tuh jelemana keur di sawit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternaon ente lur? Biasa bae. Terngayuhan. Oh. Adir. Oh. Kayak aing diuk. Lain jing aya naon ieu? Sok bikin karaget kana akunya. Aya bisniseun ku. Mangkana urang neangan. Bisnis naon ieu? Sok nyen haren-haren bae. Ah, Bruh. Kan ente biasana sok melak kacang panjang. Nya emang kenapa gitu? Sok diborongkeun ka saha kacangna. Bruh. Ari urang mah tergantung pemborongnya aja yang datang ka dieu. Kumaha lamun ku urang bae diborongna eta kacang ente. Bruh. Atuh sok bae ku siapa-siapa juga urang mah. Heueuh nya ku urang bae diborongna. Mangga wae atuh. Tapi urang ieu sedikit bingung. Bruh. Bingung kunaon? Sieun dihutang tak ku urang. Bukan masalah takut dihutang apa enggaknya. Terus kunaon ge? Ente waktu tadi itu melihat kacang urang buhan apa henteu? Pangrasa urang mah jah henteu buah anjing. Tah eta nu bikin orang bingung. Ya kacangnya juga belum aya buahan. Ari kitu pajar urang mah geus ti aya kacang mah. naon jalan daunnya. Terus kurang terjadi ngaborong kacang enten. Atuh teu jadilah. Naon diborongkeun tanggalna? Geus ge ari kitu mah. Aing neuk balik, neuk laporan ka bos. Yang geus ari enten neuk balik mah berak ka ditu. Woi, kunaon dia?